Ngan es buah sabaskom metung lanjut we urang emam ngariung besti caritana puasa anu ka-11 poe mah ieu teh arek bukber cenah di Tan Mitoha besti heueuh tadi teh ngabejaan lanceuk we jeung adi urang bukber cenah tadi teu nene poe ayeuna mah haipek teh hadena teh darekan heueuh hayu lah cenah urang bukber we engke mah di teu nene. Seperti biasa we besti anu masak nama pun lanceuk nya keur mah tadi teh si Padilun ogo geuningan tuh nya besti nyeun rujakna ge heueuh nyeun es buahna ge tikakeun sabaskom metung nya eta teh ting seep ting moal teuing kita aya loba jelema mah pasti seepan nya heueuh jajarangeun besti hayang ngariung kieu teh dahar resepan eta bapa budak mah kadang sok balikna teh peuting ai keur bulan biasa mah geuning nya heueuh tadi teh jeung tongkol jeung hayam jeung sambal leunca jeung karedok leunca jeung loba we pokona mah nya besti ceun teh urang mah memeh dahar teh arek salat heula soalna mun geus ngadahar sangu liwet sok wegah cengkat da eta pan resep tumal tamu keur maloba daharna da gemueuh cek lanceuk teh urang gerek salat heula we cenah katamahan cek budak ya engka gerek salat heula we cenah ngarah jongjon entakan eta teh aya nu dahar ti heula aya nu henteu heueuh da urang mah rek salat heula teh ya geuning nya besti resepnya ari geus ngariung kieu teh tah besti ngan eta teh kurang we personilna hiji teuing ka mana eta teh nya heueuh hese diteleponan teh teu diangkat-angkat alhamdulillah mun geus ngariung kieu teh dahar nikmat geuning nya heueuh meskipun teu jeung nanaon lain teu jeung nanaon getah eta ge loba teuing nya eta teh dengan sanguna teh heuh tadi keur dipasakeun mah asa saeutik kitu masak teh asa henteu lobana ari geus diprakkeun maning nya jadi loba deungeunna teh alhamdulillah besti berkah barokah bulan puasa meureun nya sok ngalayah dadahareun teh geuningan tah ayeuna mah salatna geus beres urang hableumkeun we besti ayeuna mah urang huapkeun nya ieu teh geus teu kuat je lapar sangu liwetna ge geus ngageupayan we tah tadi hayang geura dihuapkeun cenah nya meuni hararese arek ngahuap ge atuh meuni itu ieu geuning nya besti heuh hayu besti enama urang mamam nikmat we besti.